Matak pijengkeun we poe kamari mah. Atuh nya guys teu jengkel kumaha geda jam 10 can beres nanaon. Ieu geuning ka bapana barudak ngagorowok heula we ieu atuh nginjem heula paralon nu batur asupkeun heula ka dieu caina. Untung we eta ge aya bapana barudak keur macul di pipireun imah. Nya guys caritana teh kieu kamari teh teu ngocor-ngocor ti kamarina deui geus dibener-bener sabaraha kali oge. Geus sabaraha balikan bener-bener kanubakna di luhur teh. Ngocor sakedeung saat deui ngocor sakedeung saat deui haban we kitu meni asa ku cape garahaban we bulak-balik. Nya guys matak pijengkeun we ari kitu teh mana keur puasa. Kitana teh geus magrib geus buka puasa. Pas poe Kemisna teh keneh eta teh geus buka puasa teh dibenerkeun deui we ku bapana barudak teh diteang ka ditu si caina teh. Pek naon cik guys ngocor sakedeung saat deui. Cek abi teh mana isukan teh bagian nyeuseuh da eta geus numpuk pisan atuh si seuseuheuna teh. Lamun keur normal mah caina nyeuseuh teh sok janari we bari masak jeung nyiapkeun jang sahur. Singkat caritana geus poe Jumaah we bagean nyeuseuh jeung gegero keneh saat caina teh tadi benerkeun we ku bapana barudak teh geus salat subuh teh. Pek geus dibenerkeun teh anger we kitu jeung kitu. Abi teh ka bapana barudak teh heuh baelah ke deui we nyeuseuh mah kewe. Deui gegero mah ke deui we geus rada beurangan urang milu ka ditu ka pancuran. Rada beurangan teh indit we bapana barudak teh macul di pipir imah. Nya abi teh atuh ngagoler deui we subuh teh sabari ngome HP. Bari teu pararuguh cicing oge ari di imah can bareres mah geuningan. Sainget wae. Ngomong we geuning tadi teh ka bapana barudak. Atuh nginjem heula kanu saha we paralon anu batur asupkeun heula ka dieu minuhan heula bak jeung erek nyeuseuh heula. Atuh ieu teh alhamdulillah bisa we nyeuseuh jeung gegero jeung beberes teh. Eta oge ting paralon nu saha eta teh diasupkeun we heula kanu paralon anu jang ka imah. Singkat caritana geus beres we di imah teh nyeuseuh gegero ngepel. Tadina mah erek ngagoler heula geus moekeun baju teh pek teh inget geuningan eta paralon nu batur can dibenerkeun. Moal waka dibenerkeun da bisi dipake ku nu bogana. Kitu nya guys ieu teh paralon teh ting anu lanceuk meureun da geus nga-WA eta oge. Rek menta cai cek abi teh rek dipengkolkeun heula ka dieu. Sok we cenah benerkeun deui we urutna. Atuh abi teh geus beres teh langsung we ieu teh menerkeun paralonna. Incid heula we abi teh ka pipir ka handap benerkeun ieu paralon. Alhamdulillah we nya guys ari geus kieu mah bareres we. Moena geus beurang oge geus jam 12 eta teh da barudak oge geus aya di imah sapatuna buru-buru we diseuseuh tadi teh da meupeng caina ngocor keneh. Atuh nya guys batur mah jam 12 teh waktuna dijaraitan ieu karek dipoekeun.